Ayeuna Abah rek kukulilingan, rek nemeongkeun gambar nu aya di Taman Simarekon. Tah kawari-wari Abah rek nemeongkeun bisi aya harapan, bisi aya minat hayang ningal Taman Simarekon anu elit, anu indah, mentak gantung tingalieun, tinggal gantung dengeun, katinggal pisan. Tuh ngan ayeuna mah air mancurna teu dipungsikeun margi musim halodo tah. Ku Abah digayu we, dipoto-foto. Mudah-mudahan we ka wargi-wargi, ka dulur-dulur sing aya pih welasna, piasihna. Tah lamun aya kanyah ka Abah, polo tiktokan Abah. Tah lamun aya kanyahna atuh sugrep tah YouTubean Abah. Facebookan Abah tah. Abah keur kekelilingan, keur video pemandangan nu aya di Taman Simarekon. Tuh seueur nu saralik nuju ngabuburit. Mudahan ka wargi-wargi, ka dulur-dulur peribadahanna teh mudah-mudahan sing aya panampian Gusti nu kagungan. Tah urang ngalaksanakeun. Tah alhamdulillah Abah teh disegah ku keamanan, ku sapam. Tah geus burit cenah tos jam 5, tah jam 5 langkung bade ditutup wae cenah wayahna cenah. Kukulilingan ka dieu teh teu kenging cenah. Ku sapam dicegah ayahna kaluar cenah. Tong waka wayah kieu mah tos wengi, tos burit, tos sore. Tah ayeuna kukulilingan we Abah teh. Mang ini geus syukur kembang nage tah, kembang nage kembang nu ararindah. Kembang nage, kembang kaca piring tuh ieu teh ngaranna teh cenah. Itu taman-taman mun asa raek itu. Tuh taman. Tuh katingali. Ayeuna mangke anggerimis ge. Syukur we anu ngabuburit teh. Nu ka dieu. Ini Abah kukulilingan. Alhamdulillah. Abah katingal aya di Taman Simarekon. Tinggal temen aya nu asup ka jero ieu ayeuna mah sore cenah. Waktuna bade berbuka puasa. Kapalih kuetan, kapalih kulon. Portokoan meni menjulang sur, tinggalan mobil-mobil anu ngaradon balalanya. Dina Ramadan ieu teh mudah-mudahan ibadahna, ganjaranana sing dilipet-lipet geunakeun. Sing didobal-dobalkeun mari kahirupan bunyaman anu sakedeung dan sabentar sanu apa isu pake mah urang daya nu dibawa amal kasayan urang we di sana teh. Tah Abah bade ditutup bae ku Abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Abah bade ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bade ngucapkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.